Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, sahabat kreber dongeng Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dengat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mojang Geulis bagian ka-14. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Satu acan di pedar ieu dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ieu ge sapertos kitu teu aya bentena. Kapan urang teh nembe oge sasarengan dinten-dinten ieu ti Bandung dugi ka dieu. Jadi kangge abdi teu acan tiasa ngaraoskeun kumaha ngantengna tali birahi antawis Kang Man sareng abdi. Nu mawi kitu mugi sing kersa sabar sawengi ieu mah. Insyaallah enjing abdi bakal tiasa mukakeun kumaha hasil-hasil tina daya cipta rasa abdi sawengi ieu. Kitu Kang Man. Cek neng 4 di barangan kumarah mai budina teu nembongkeun hiji kajengkelan. Lukman ngahulang hatena asa kapeupuh ku caritaan kitu ti neng 4, tapi manehna sanajan kitu teu ngarasa yan ditampik lantaran ku lemes-lemesna basa ti neng 4. Kang Man ayeuna mah nembe ngartos kana pangesimana salira 4. Yen ku teu acana aya kalaluasaan emutan kangge ngahijikeun tatali batin sareng Kang Man menawi 4 dina wengi ieu teu kersa diajak lalayaran dina sagara kabahagiaan ku Kang Man. Oh, upami kitu mah teu aya kaabotanana atuh. Sumangga aku 4 geura emutan. Mugi-mugi wae enjing dina waktos sapertos ayeuna mangsana sepi jempling batin 4 parantos tiasa ngahiji sareng Kang Man. Malih upami kitu kangge Kang Man moal waka ngabantun 4 wangsul ka Bandung dina dinten enjing margi acan nyorang lalayaran heula paduduaan nyecapkeun katineng sareng kabahagiaan. Lukman bari neuteup sorana semu dipengkak. Sae Kang Man, kangge abdi teu aya wagelanana. Saminggu ku Kang Man dibantun di ieu bumi, abdi moal baha asal paparieun kasempetan kangge ngabuktoskeun heula rembesna birahi nu kaluar tina hate sanubari abdi ka Kang Man ku anjeun. Ning 4 bari imut ngagelengu ngajawabna. Nuhun pisan atuh Pat. Satadina manawi teh mung kersa sawengi ieu wungkul dibantun mondok ku Kang Man di dieu teh. Ayeuna aya kasanggeman sareng kahilasan manah 4 nu kersa dibantun mondok di bumi ieu sanaos dugi ka saminggu lamina. Atuh Kang Man teh ngaraos gumbira tembal Lukman bari seuri ngeunah ati. Sumuhun Kang Man. Numawi ayeuna mah sanes abdi ngusir ka Kang Man nanging manggawe geura kaluar ti ieu kamar kangge wengi ieu wayahna urang pipisahan kulem teh. Luka enjing mah panginten cek neng 4 sorana halon halimpu matak narik hate nu keur nafsu. Mangga Pat, mangga Kang Man ayeuna bade ngiringan kana kapalai 4. Kang Man mah ngantos kahilasan manah 4 wae dina wengi enjing. Cek Lukman bari tuluy mukakeun hordeng kaluar ti kamar neng 4. Neng 4 ngahulang bari mata simut ngaherang teu kicep-kicep hatena ngarasa bingung sarta ngarasakeun loba kaduhungna
ku ayana waktu tadi hariput ku ditipu dibawa ka Garut numajah maneh ka patenggang di dagoanku Mahmud. Cilaka kayak kieu mah diri aing. Hampir-hampir nyorang korban katelengesan lalaki nurujad akhlak. Aing rek dipaksa dibawa kana jalan kahinaan, disagolongkeun jeung wanita tuna susila. Ya Allah, Gusti. Mugi Gusti maparinan jalan pituduh kangge abdi dina wengi ieu ngaloloskeun diri tina talikungan rantai besi hiji lalaki nu bade ngaguna sita kahormatan abdi. Abdi paparinan hiji jalan pilumpateun tina panjara karujadan akhlak hiji lalaki. Cek garantas hateneng 4 bari cuma limba curucut jepanona bijil mapai 2 pipina kasorot lampu nu semu hejo katingalina pating karetip lir perak ditabur emas. Bareng jeung ngurubutna Cipanon kadenge sora radio masih keneh disada kawantu peting eta aya siaran wayang golek duka teuing ti pamancar radio mana. Padahal harita teh geus hampir tabut 3 subuh malah Rukman geus kadenge ngaguhar dina kursi panjang di tengah imah. Dek ning 4 diuk dina sisi ranjang kabeneran radio. Dina radio aya hiji lagu nu keur dihaleangkeun ku juru sinden guguritanana nu kadenge semu tepati sidik. Duka bener kitu duka henteu ngan basa-basana saukur dedengean nu keur ngalamun wae meureun da ari bener henteu mah duka teuing. Nu kadenge ku neng 4 mah kieu. Mojang gelis nu kumaha ari nu gelis sanes gelis babasaan sumangga gerak lenyepan. Mojang anu sae basa perlampah kawanitaan tara lincah tur sarakah ngukuhan piuruk sepuh jeung rea-rea deui nu kadenge ku neng 4 lang neng 4 ngahuleng ngaragap dadana sorangan panon neuteut lalangit. Sing horeng aing mah geus ingkar tina kawanitaan sanajan bari jeung teu kaganggu kahormatan. Tetap kasebut ingkar ti imah kolot bari teu karana minta idin mah sarua jeung ngaragragkeun darajat sorangan. Neng 4 ngocomang sajeroning hatena kareteg aya hiji pangajak hatena nu ngajak mending lolos tibatan kudu nyorang siksaan batin. Tibatan aing kudu nyerahkeun kahormatan kanu ngaran Rukman, lalaki nu geus asup kana sesebutan rujad akhlak tukang ngaguna sita kahormatan wanita. Leuwih hade aing mah rek heula kabur ka Bandung. Ayeuna jam 3 geus mimiti kadenge ku aing tinggarerungna kendaraan sarta hawar-hawar ku aing kadenge sora calo-calo nawaran para panumpang nu rek nyaraba. Teu sudi najis kudu babarengan deui jeung ngaran Rukman. Rukman pek anjeun sing tibra sare tong harepkeun diri si Fatimah. Ceuk garantesna bari terus nyokot heula kertas tina kantongna gutrut nulis teu panjang lebar cukup ku sakieu. Rukman, anjeun ulah ngarasa kalengitan si Fatimah. Lantaran Fatimah ayeuna geus moal aya di imah ieu. Kamana kuring, anjeun teu kudu nyaho. Cukup sakieu ti kuring. Fatimah, sanggeus beres nyieun surat terus ditelepan sok diteuneun dina luhureun cepuk rokok nu Rukman lalaunan pisan. Sabab cepuk aya dina luhur meja nu ku Rukman di sarean kursi panjangna. Tekarana bebeja heula kanu boga imah lantaran sieun dicuriga ning 4 kekatayepan kaluar ti imah bari dangdanan oge gararideusna karah kawantu rusuh. Lalaunan mukakeun tulak dapur brai pantona dibukakeun bari nutupkeun deui panto. Ning 4 ngagareyem nyarita lalaunan. Mugi-mugi sing salamet sanajan ieu panto teu ditulakan deui. Kuring percaya ka pangeran sebab kuring ngabela diri tina godaan setan. Neng Fatimah guragiru pisan lempang nak muru ka jalan guntur terus ngelon rek ka setamplat oplet subur ben jeung bos. Kabeneran aya hiji subur ben nu rek indit pisan mesinna geus ngagerung. Ngiring ka Bandung saurang deui Pak, ceuk Neng 4 ngageruan ka supirna. Mangga Neng, kelarasan kantun saurang deui, tembal supir. Neng 4 gancang muru panto mobil geus dipangmukakeun ku kenekna. Neng 4 kabeneran kabagian pangharepna deket pas supir da di tukang mah geus pinu. Pelila subur ben ngageleyeung maju beki lila beki tarik mangprung muru tanah Bandung. Subuh-subuh keneh kira-kira wanci tabuh 5 subur ben nu ditumpakan ku Neng 4 geus nepi ka Bandung. Neng 4 turun di stasiun Bandung da di dinya setamplatna pikeun subur ben mah. Teu kana beca deui da ngarasa tiis ieu.
tekawas di berang panas neng empat lempang ka kulon mapai jalan kebon jati muru imahna. Kusabab neng empat can patiwani ngagugudrag ka imahna ka ibu ramana kokituna terus nuju ka imah Bi Enot. Trok 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 Bi kayohna Bi Enot oge harita teh geus hudang da rek muru ka pasar balanja rokok di babatan. Saha? Bi Enot nanya ti jero imah. Abdi Bi 4. Neng, cek Bi Enot semono kagetan pada subuh-subuh geus keketro ka imahna. Sumuhun Bi, teh atuh gelis antosan sakedap. Cek Bi Enot kadenge lempang nuju ka panto kolotrak kadenge deui muka tulak brai pantona dibukakeun. Eueuh nah neng manis subuh-subuh mulih ti mana neng teh? Bi Enot semu hari wos-wos. Bi ulah tarik teuing nyariosna. Kapan abdi teh kamari teh disampeur ku Rukman ka Patenggang. Nanging teu teras ka Patenggang, teras namah ka Garut. Oh, kitu neng. Mangga atuh lebat heula ka bumi. Neng empah tuluy asup ka imah Bi Enot sarta pantona ditutupkeun deui gek neng empah diuk dina kursi. Bi Enot oge nya kitu keneh milu diuk nyang harupa neng empat. Dupi neng nah cios sasarengan Amang sareng Den Mahmud teh atanapi henteu? Bi Enot nanya sabab tadi magrib tas menang bejanati pasudia teh. Numawi Bi teu cios. Margi Kang Mahmud nage geuning beuteut aya di Patenggang. Abi mah saolah-olah kaolo sareng katipu ku Rukman wae tembal neng empat. Baru katipu cing kumaha lalakonna teh dugi ka katipu sanes kanten. Bi Enot semono kuruwaseun jeung tambah percaya kana caritaan pasudia tadi teh. Sumuhun kieu geura kapan abdi teh nampi serat ti anjeunna pisan malih mah seratna oge nu sawerna ti Kang Mahmud. Ngajak pelesiran ka Patenggang barang dugi ka jalan nyaurkeunana Kang Mahmud teu aya di Patenggang nanging di Garut di Bagendit. Atuh abdi teh ngiring we ka Garut sareng Rukman da manawi teh laras. Barang dongkap ka Bagendit beuteut aya Kang Mahmud teh. Teras abdi naroskeun sawerna teh di Garut keneh di rerencanganana. Tah ieu margina abdi dugi ka mondok di Garut ku alatanana mah dicanda ku Rukman padahal di Garut oge Kang Mahmud mah teu aya. Abdi diajakan mondok di hiji rerencanganana Rukman sanaos maksa hoyong wangsul ku anjeunna teu diwidian. Tah ayeuna pang abdi bisa wangsul ka dieu teu aya sanes. Abdi minggat dina waktu setengah wengi tabuh 3 kaleresan seur oplet nu parantos nari ka Bandung. Ceuk ning empat bebeja sabalah kana ka Bi Enot. Be dupi dan Rukman teh henteu ari niat jahat mah ka salira neng teh. Tanya Bi Enot tina ngarasakeun curiga domeh aya kana sapoe jeung setengah peutingna dibawa ku Rukman. Barakah dikersakeun ku pangeran kalayan ku kakiatan iman abdi. Abdi teu tiasa diroga hala kahormatan sanaos leres ari niat anjeunna mah bade jahat ka abdi teh. Nanging abdi demi Allah sareng Rasulullah teu kabeunangan pipi-pipi acan. Ceuk ning empat bari bibiri gidigan. Hatur nuhun neng, eta anu ku bibi diteda-teda teh ulah dugi ka neng kawon ku nafsu hiji pamegat. Nanging bibi oge percanten ka neng mah sanes sing mujikeun dumeh payuneun. Neng mah istri nu sae bendungan imanna teu sapertos nu sanes-sanesna geuning sok kakuping ku bibi. Bi Enot bari manehna ngarasakeun tambah percaya ku carita-carita pasudia ngan nu masih keneh rada cangcaya teh numeh pasudia mah geus ngagogoreng nu lain lumayan. Nah bener kitu sakumaha nu dicaritakeun ku pasudia ieu ning empat teh geus beunang kahormatanana ku Rukman. Nah henteu tapi nurutkeun pengakuan ning empat jenisna geuning kitu nepi ka susumpahan sagala. Ceuk gerentos hate Bi Enot beri neuteup kana beungeut neng empat. Abdi teh di nu kalintang gegebeganana mah ku ieu we sok sieun diseuselan ku ama sareng ibu. Margi abdi wawartos ka anjeunna mung bade pelesiran ka Lembang barang sajam 2 jam. Ari ieu dugi ka subuh deui ayeuna. Abdi parantos ngabayangkeun moal henteu ibu sareng ama bararenduna. Ning empat bari neuteup ka Bi Enot. Perkawis eta mah neng bibi nu langkung ti payun mindingan ka neng teh ku bibi disanggemkeun ka tuang rama sareng ibu. Rehna pangna neng teh sumping teh ngiring kulem di adi bibi teh di Cicadas
kupituna saur tuang Rama meuli saur tuang ibu tadi siang teu naon ari mondok di adi bibi mah kitu saurna teh. Jadi ayeuna mah Neng tong sieun-sieun diseselan ku sepuh da parantos dikitukeun ku bibi sae we Neng nyimpang heula ka dieu ka bibi da upami henteu mah panginten di mana ditaros teh boh ku ibu boh ku Rama moal sami sareng katerangan ti bibi kanggo jawaban Neng. Kumargi kitu bilih ditaros ku ibu Rama kedah sami sareng katerangan bibi teh nya Neng. Oh jadi kitu bi. Atuh rebu-rebu nuhun upami kitu mah umawi tadi oge ngarawas kalintang hoyongna nyimpang ka bibi nya eta we panginten bade aya badanten keuneun kieu. Nuhun bi sakali deui abdi nganuhunkeun ka kawijaksanaan bibi ka abdi parantos kersa mangmindingankeun. Da upami teu kitu mah tada teuing di benduanana panginten abdi teh ku sepuh-sepuh Neng empat mani ngarasa ngemplong hatena. Sawangsulna Neng nuhun upami ditampi mah ku Neng ceuk biinot bari netep tuluy ngahulang dina pikiranana. Nah bejakeun kitu pengaduan tadi ti pasudia teh atawa entong tapi mending keneh tong dibejakeun sabab bisi nambahan rentag kana hate Neng empat keun bae ayeuna mah da geus puguh pangakuanana ti jinisna. Ieu Neng empat mah kitu sotenan dipaksa lain ngahaja tur deui boro-boro kahormatan nu hiji sadalah pipina ge teu kabeunangan ngan tetep surat mah rek dilangsungkeun ka Jakarta lantaran katitipan ku pasudia tur geus nyanggupan ngan eusina moal rek ngagogoreng Neng empat. Kitu deui perkara Rukman moal dibejakeun deui ieu mah leuwih hade ku aing rek diganti deui bae eusina kudu leuwih ngangeunahkeun pikiran ka ditu ka dieu. Ceuk sawangan biinot memang ngarasa kurang hadena lamun ngadoni teu puguh sabab bisa jadi kana bakalna ribut jeung sobat akhirna Mahmud bakal renggang jeung bapana sorangan. Waktu subuh geus nyerelek harita bray-brayan caang nandakeun beurang geus datang. Geuning tos siang bi abi bade kararompok we ayeuna mah. Sae atuh Neng mung kade ulah lali di mana ditaros ku ibu sareng ku ama kedah kitu we jawabanana nya Neng. Tangtos bi moal lepat abi oge sakumaha kasauran bibi diemutkeun pisan. Neng empat bari turun ti imah biinot rek nguru imahna. Teu sabaraha lilana geus nepi ka hareupeun imah Neng empat kabeneran ibuna lungsur ka emper hareup atuh pasarandog jeung Neng empat. Geuning isuk-isuk keneh geus datang lain mondok di adi biinot teh ceuk ibuna. Sumuhun Bu numawi enjing-enjing keneh teh da eta emut kana pidameleun gaduh hanca bordeleun teh mangkaning kangge supeniran karerencangan malih waktosna sakedap deui ceuk Neng empat bari bus ka jero. Nya we atuh keureuh kadinya iraha rendenganana Neng Risna teh Pat. Oh saurna mah sasih payun saep sasih ieu we moal kantos 2 minggu deui Bu. Neng empat bari ngareret deui ka ibuna anu keur ngelapan meja nu aya di tepas. Kasaha cenah Pat carogean atawa bade ditikahkeunana teh. Saurna mah ka urang Jakarta duka jenenganana mah teu acan mendak wartosna. Nah acan narima kitu surat ondanganana. Teu acan Bu sarengna deui saurna teh moal ku serat uleman ka bangsa sobat-sobat mah mung bade kulisan wae malih anjeunana pisan Neng Risna nu bade mapai teh kaunggal rerencangan. Oh alus wae atuh ari kitu mah leuwih ti utama mun kulisan mah dasar Neng Risna mah jalmi nu ngartos atuh sahanteuna putra Mama Haji Padri anu kasebut hade ati kanana ka putra. Ceuk ibuna bari tuluy ngelapan kursi atuh Neng empat terus ke jero cucul-cucul pakaian urutnya badi ganti ku paranti di imah. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna lalakon Rukman nu tinggaleun di Garut. Rukman isuk-isuk barang hudang rek nyokot rokok kawantu biasana lamun kacai sok bari udud. Kabeneran mangge surat ditelepan barang dicokot terus dibuka. Kakara nempo aksarana ge geus ngarti deui yen eta teh aksara Neng empat. Ku Rukman dibaca beres maca surat manehna kacida ngarenjagna surat lap diasupkeun kana pesak piyamana tuluy ngadigdig ka kamar nu peuting dieusian ku Neng empat.
Tetela geus eueuh pakaian anak acan atuh Rukman bati olohok bengong hate tugteg reup geuneuh rai pias ngarasa dipangkaburkeun ku Neng Empat nu sakitu dipikamemetna satadina rek diolok nepi ka ridona masrahkeun dirina ka manehna. Akhir-akhir Neng Empat ninggalkeun kalaban teu mere kaputusan nu hade pikeun ka hayangna. Rukman bati handeueulna hanjeluk lain dikiana tur ngarasa sok sieun dipitnah ku Pasudia. Datang tuh cek pikirna Pasudia moal teu ngageremet hatena kitu deui di mana Pasuganda atawa Ibu Suganda nanyakeun ka Bi Inot pasti ku Bi Inot dibejakeun indit jeung aing. Satadina aing wani kitu sotenan lantaran ngarasakeun moal panasaran ribut oge ari geus meunang mah. Jadah teh Empat kabur deui kumaha nya tada teuing erana lamun boga imah nanyakeun kumaha ngabejakeunana cek gerentesna bari tuluy ngahulang. Lah kumangke bae setan teh cek gerentesna bari ambek-ambekan sorangan. Rukman gancang dangdan malah teu si beungeut acan nu baroga imah ge masih keneh dicarai. Teu lila sanggeus Rukman beres dangdan nu boga imah daratang ti cai. Geuning man rek mana deui wayah kiwari geus dangdan cek Onda. Sumohon nah parantos dangdos bari angkat ka mana dupi ayi istri nuju ka mana cek pamajikan nu boga imah. Nu mawi ieu teh kieu pun bojo mah teh aya nu neang ku sobatna di kampung sisir. Teras we ngiring sekantenan melih ka abdi ge ngajakan mung kumargi ngantos heula nu kagungan bumi. Abdi mah bade ayeuna ti pengker ku kituna abdi bade wawartos we ka Onda ka weceuna oge. Abdi teh bade ka kampung sisir heula mualami paling gadugi katabu salapan cek Rukman. Oh kitu nya atuh mangga bade karerencangan heula mah omat ulah teu ka dieu deui. Moal teu ka dieu deui piraku atuh abdi oge cek Rukman. Nuhun atuh diantos ku ece sono keneh ka aji nu istri da ece mah cek pribumi. Sanggeus nu boga imah pada ngedinan mah Rukman teh leos indit bari hatena mentegeg pedah jauh-jauh memawa pe paisan. Akhir-akhir paisanana leungit teu kadahar. Nah ka mana atuh kaburna pasti moal teu ka Bandung deui balik. Empat pajah rek mikiran sapeting pikeun masrahkeun diri ka aing anu padahal rek kabur. Awas sabodona lalaki sapinterna awewe. Si Rukman miheulaan ngadoni ka Kang Mahmud supaya Kang Mahmud malik teu suka. Dina malik teu sukana tangtu moal jadi kawinna. Si Empat geus puguh ka aing mah moal daekeun deui tapi rasakeun 1000 kali embung. Maneh ngajodo ka Pasudia pasti bakal kajodokeun cek hatena bari ngadigdig muruk ka setamplat bos. Teh hese nungguan heula kendaraan sabab harita geus nyampak bos nu rek indit pisan ka Bandung atuh gancang naek. Malah harita keneh bus geus indit nuju ka kota Bandung. Tunda nu keur di perjalanan ayeuna masih keneh dirungrung kabingung jeung kapusing malah tempo-tempo ambek-ambekan nepeus keuyang sing naon disepak teh yalian iwal ti Pasudia. Isuk keneh geus jalang-jaleng di imahna teu beda ti nu lieur hatena karancang ku kalakuan sorangan panas nyongkab lamun inget ka Rukman. Yen moal salah deui cek pikiran anak Rukman teh bakal ngarasakeun nikmatna rerejengan jeung Neng Empat. Tabu salapan berang masih keneh ngajejentul bari ngalamun. Nah geus kitu sih di suratan anak Mahmud teh ku si Inot piraku sugan da diamanatkeun pisan sarta menang buruhan nu gede ti aing. Di mana datang Ki Mahmud ka dieu sarta datangna yen nampa surat ti si Inot gerentesna bari ngalalange dina kursi. Teu kanyahoan kulutak Rukman datang pupuntenan. Punten aya kitu mama teh saha? Pasudia nanya ti jero bari mukakeun panto. Abdi Rukman. Rukman sumuhun. Brai panto muka Pasudia baranggok oge jeung beungeut Rukman hatena geus nyedak piambekeun. Rukman ge ngarti kana naon-naon isi hate Pasudia da kanyahoan dina romana nu kawas rada euceuy. Gancang Rukman miheulaan pura-pura nu kasusahan. Made tumaros abdi teh mama mergi ngaraos hello ku kajadian kamari cek Rukman bari gek diuk sanajan Pasudia masih keneh ngajajantang.
Tidinya pasudia kakara lalaunan diuk panona teu oleh mencrong ka Rukman semu nu kaget. Aya naon kitu cing po kadinya? Helok teh helok kunaon? Ceuk pasudia rada tegeug basana. Nyaeta waktu abdi dongkap ka bumi Biinot bade nyanggakeun serat teh parantos kasampak neng 4 teh. Salajengna anjeunna satuju kana pangajak teh sakumaha dina serat. Ras dangdos saparantos dangdosnya ka abdi ngajakan mios. Barang dongkap ka jalan Cibadak ka abdi teh nyarios kieu. Kang Man antosan heula bade kagang Ibu Aisyah heula nyempeur rencangan. Ku abdi teh di Widian abdi ngantosan di sisi jalan. Lenglas dugi ka tabu 12. Mulih parantos elek kesempet we abdi teh. Bus kagang Ibu Aisyah da teu terang alamatna. Teu tiasa nyusul ka bumi nomor sabarahana. Mung tataros we bilih aya istri nu dedeganana kieu. Raksukan kieu sareng sinjang kieu kanu araya di dinya. Nanging luput teu aya nu aruningaeun. Nya salajengna panasaran abdi teh teras diapruk di pilarian dugi ka tabuh 5 sonten. Kumargi teu kapendak wae lejang abdi teh ngaso heula di rerencangan bari pinuh ku kasieun bilih aya fitnahan ti sisi ti gigir ka abdi. Malum teh ari mungguhing cariosan nu sanes mah. Ngaso di rerencangan teh dugi ka tabuh 6 sonten. Abdi teh parantos isiin ku mama bilih pajahkeun saur mama mah kitu-kitu sareng abdi. Nu padahal abdi mah sumpah teuing piraku atuh dugi ka kumabantun ka sepuh. Ke saterusna kumaha cing kujang carioskeun nu sajelas-jelasna ka mama. Ceuk pasudia rada lemah ayeuna mah lantaran rada percaya kana caritaan Rukman nu semu aramis. Salajengna kieu mama kumargi abdi teh curiga ku 2 ku 3. Kahijina isiin ku mama bilih majahkeun abdi parantos ngalalangkungan mama. Hiji sepuh abdi nu ku abdi sasatna dipisepuh mama teh. Kaduana bilih aya fitnahan ibu ramana ka abdi. Margi tangtos diwartoskeun ku Biinot reh sareng abdi panginten miosna. Tah nu mawi kitu abdi bade tumaros ka mama. Nah mama uninga ka mana-manana. Bilih wae mama mendakan boh di patenggangna waktos mama di ditu. Boh di dieuna di Bandung ceuk Rukman bari semunu nya pisan. Nu matak mama teh teu manggihan jang malah nepi ka burit mama ge ngadadago we di patenggang. Nah cekeng teh sujang bete embol-embol nyandak neng 4 ka patenggang. Nah neng 4 na kitu nu teu daekeun atanapi kumaha. Jadi mama ge ngadadagoan ujang we di dieu di rompok. Nyuhunkeun katerangan ti ujang tangtosna ge mama mah da ujang nu kadituna. Ceuk pasudia manehna percaya dina hatena. Tah upami teu pendak sareng mama kaleresan tadi subuh diintip ku abdi. Neng 4 teh nembe kurumuy duka parantos di mana. Nyimpang heula ka hiji jongkok atuh ku abdi enggal di tepangan ditaros kumaha-kumahana. Ditaroskeun parantos ti mana-timanana. Sareng naha kamari ngabobodo ka abdi majah bade karerencangan heula padahal dugi ka sonten teu aya deui ka jalan. Tah kumaha saparantos kitu cing mama ngupingkeun kumaha cenah pokna. Ceuk pasudia bari nyerengeh. Saurna teh kieu Kang Man abdi mah ngaraos bingung yen nu palai ka abdi teh nya ramana nya putrana bilih kumaha onam engkena jadi ka putrana kumaha ramana jadi ka ramana kumaha putrana. Tah kitu mama nah laras kitu mama Kang Mahmud teh parantos nerosan ka neng 4 ceuk Rukman. Oh nya jang malah ieu ge bingung pisan puguh sugan teh anu jadi anak teu mikarep ka 4 jadi omongan 4 teh kitu nya. Ceuk pasudia bari rada bareureman. Sumuhun mama meuli abdi ge ngaraos bingung kasaha atuhnya kedah bumela ka mama atawa ka putrana da sami-sami keneh. Sedang neng 4 mah teu bade baha ditikah ku saha-sahana mah sok asal ulah sapertos kieu we ongkoh putra ongkoh rama saurna teh bilih masakeun. Ceuk Rukman bari nyerengeh sarta neuteub ka pasudia. Jadi kumaha atuhnya akalna da tetep hayang mama nu jadi ka 4 teh keun we Mahmud mah bageus di pangnanyaankeun deui ku mama teh ka putrana Mama Haji Padri Neng Risna. Ceuk pasudia. Oh jadi kangge tuang putra mah parantos aya gagentosna. Ceuk Rukman bari rada ngahulang api-api. Sumuhun jang nu mawi upami kalaksanakeun mah hayang bagian mawa
hayang bagian mama we neng 4 mah sabab berang kabayangkeun penting kaimpikeun ku mama teh nepi ka teu genah dahar teu genah sare cing kumaha atuh piakaleun anaknya sugan ujang kagungan hiji bolongan ka mama. Cek pikiran Rukman sanggeus ngadenge caritaan pasudia kitu. Ih, terus tunjung ke kasep teh. Cingon teng kapan sakitu geus kolotna. Ke heula mama dupi perkawis narosan neng Risna teh. Kantos sasarengan sareng Kang Mahmud. Margi Kang Mahmud teu nyarioskeun itu ieu ka abdi. Nu biasana masuk sarusia cek Rukman. Nu mawi teu sareng manehna jang ku mama we notok. Tapi daneng Risna oge teu mungpang. Basana teh satuju ka anak mama mah. Kitu deui Ibu Ramana sirikna teu bungaheun. Ari Mahmud cukup dibejaan ku surat we ka Jakarta ku mama teh. Malah pangna mama wani mangnanyaankeun teh. Lantaran aya basa ti Mahmud rek kumaha mama wae. Sabab kungsi ku mama teh digorengkeun pisan taneng 4 teh hareupeun Mahmud. Dibejaan yen ungkluk numatak Mahmud serangan rada mundur cek pasudia bari marah maay. Rukman unggut-unggutan dina hatena mah memang ge seuri da nyahoon. Malah ti Mahmud pisan yen cek pasudia neng 4 teh awewe bangor. Waktosna kebujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.